Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulujeng ditepang daun kende sareng simkuring Mang Dewi Mulia Dinata kiwari baris medarkeun hiji carita dina judul Wirosada Jadi Jawara. Pilih ku galih anu saeda singkahan kumanah anu awona anggopi enteun ugoning urang lumampah di alam dunia. Wilujeng ngabanungan tugdugikeun ka rengsena. Sugeng para warini kawari manggani bari Assalamualaikum pangalu dengan jujutan cerita Jawara ti Kuhalmau angke bari basi bangungan bagian anu ka-48. Sagumahan kantor bangunan ilahan cadukan tunda di bagian anu ka-48. Padaran mang jadi kebegat kubanci dia mang semedarkan keayaan alam. Isuk-isuk di wewengkon Gunung Simpai. Khususnya atuka Wirapati harita mamawah nyisutira kalayan kairing kusikala surya. Rek dimawa kamarana atutah. Nyisutira bojona Wirosada teh. Nya langkung tos nama mangga urang bisa-bisa di Bandungan kusadayana namun kadehilap dan nyala poho pantu oleh kana kunci. Ubing lujeng wili. Resep di sarada paten balanji baturna nyaksian dua tantungan jauh anu mamayang hiji manisa. Oreng si mana horeng atuh Wirapati mamayang nyik sutirah. Sedangkan di tukang harita tenge cerikwe nyatana sikala surya. Helut kira-kira menang sajam di lana. Wirapati jingkala surya terpir ke hiji tempat. Didinya mah bener-bener aman moal aya jelema nu lampern. Naon sababna? Lantaran geus jauh ti pilemburan aya di leuweung tutupan. Katurung-turung jadinya teh aya pajaratan heubeul anu diriung ku tangkal kiara anu geus janggotan. Wirapati harita sok muda nyisutirah. Reet kasih kana surya soropan seluruh nafsuna geus teu katahan. Kabas nu lapar hancengan, kala surya ge ngarti gancang ngomong mepelingan. Ulah harus uteh Wirapati. Sinti teh henti atuh. Malar ngunah karasana tu mata kaduh ungkena. Kelanan ulah wakka kadawak ulah wakakob. Mikirana naon deui saya gunung. Hah? Mikirana naon deui? Kayaan ini cukup aman. Wae Yahud iwati urang duaan. Da kudu kadaguan naon heula. Jig siya manyumput sa kalidig, udah mo di, isi kabita siya. Aing na rin kamitian yo. Wirapati jika nukasurupan ngomong nga teges tadi huding day. Esto rin tolos sa ayana. Kawan tu beste moga ka era. Ngaglah dewek. Rehyin ka hula ti silaing, tapi omat naon. Nisutira ulah wakat disiksa oy. Sing merdeka sing bebas tu maningah. Ngaan talin nga borogod lewena. Buka lama kami ngocokan sukutna. Ayo, cukup Wirapati. Tapi ngerti karena omongan si kala surya. Harta kami isu tidak dibebaskan tidak tatali. Serta tinyacokan bahamna dibuka. Anu nyacokan bahamna dibuka na atau barang dibuka anak cerit. Isu tidak ngocak dan tatung. Meyakin sesa tanagana jika nate. Atuh puguh sorana teh tarik mata katarekan. Wirapati gugup gabruk disutirah dirontok. Terus jebret siya. Sutirah. Udah siya bukan jeritan siya. Jika nuka serumpaan siya ba. Ulan jeritan sudah mau digugumah ko ay umi.
Pula ka ada dari kanyak sanang-sanang ngejelok ya. Isi itu semuain. Wirapati harita kelombe. Sarepet tebut menunggu dengan kenca. Terus diantolkan kena buheng sutirah anu geus teu bisa walakaya. Atuh puguh berebulea binceri panonate. Keuheuh campur jeung sieun rek ngomong teu bisa. Naon atuh teu Wirapati? Mah nikmat kikituan mah sia atuh. Sabab teu merenah asupan deui teh bedog teh. Da awewe mah teu kudu gila kudu bedog. Kalau Surya ngelingan, panon ngurorong ka Wirapati anu beungeut geuleuh bakat ku ambek. Untuna kakarot panon burahay belum kawas nu mabok. Tuman budak. Hah? Tuman. Jejeritan wae. Kumalam kadeun ku batur. Moal kadeun ku batur si euy. Sabab. Di dieu mah jauh ke mana-mana. Jauh ke bilemunan. Najan jejeritan pikeun nangtot bao sugan ge moal aya nu ngawaro. Iwakin monyet jeung lutung, ngartieun ge moal. Dah kulantaran kitu antep atuh. Cek si Kalasurya manehna mah tenang sikap nate. Terus kawas Wirapati. Teng atuh harita Wirapati mikir, tetela omongan baturna teh aya benerna. Nya tungtungna disutirah dibebaskeun. Sina ciuk kalayan tenang. Tapi eta kasengetan teh teu dilawarahkeun. Ibarat angin anu kabekem. Nadadak gitu sanggeus cocok dibuka. Sariut atuh harita. Nyisutirah jejeritan deui menta tulung meuli kokocahkan. Surana nimbulkeun awuhan anu mata keueung. Kawantu aya di jero leuweung ruang leuweung. Sok sia. Singgah heujeun sing tari. Wirapati ngadak-dak panon peureum sambulah. Kasebutna meletet bari jeung ngalehet. Leungeunna ngaragamang kana kabaya disutirah. Torawak disoehkeun. Breh buah harigu disutirah tembong. Kulit anu koneng unyang teh beuki ngagedurkeun nafsu Wirapati. Panon melotot bari jeung nyarenge. Letahna nolo bari jeung ngacai. Tapi kek disutirah ngangkep dada bari jeung ngajerit deui. Tolong! Ampun jangan dikumaha aja teh. Besok diaing lagi. Mangga bae pada jejeritan mah geulis. Di dieu mah aya nu ngawaro. Sabab aya di leuweung hidung nu pernahna di Gunung Simbai. Cuma najan jejeritan meakeun napas ge. Kaolok-olok sorak moning cicing. Moning pasrah sumerah kakang. Nikmat. Nyem. Cuk Wirapati pikasanguleun. Leungeun katuh ngaragamang kana tak-tak disutirah. Nampi ngoy, nampi manga. Nyai, sering nyabokan ka nyai. Nikmat asedusapan. Mangga siwarang nyabokan gelis. Aku mah hidup suka pisan aja dicabokan ku pipige. Ayo pulang kaya kamu. Gimana sih ditulis? Orang begitu dibawakan dia nyai. Disutirah nangtung berjeng terus jejeritan yang katulung. Hirau karawak pigerang suku disutirah dicakal ku Wirapati. Atuh ngajian adu belajar oge teu bisa resot. Kalah mata cilaka. Samping ngaraleke arek lesot. Cakokak si Wirapati teh seuing beuki tarik. Abuhan roti saleor kalabak ditembalan ku seorang monyet. Buka nyai buka sok. Buka! Wirapati beuki maceh geus poho kana kaayaan di sabudeureunana. Malahan magis teh malirek ka si Kalasurya anu ngaberiga-berigo goden. Nyaksian naon rupa kelakuan Wirapati anu bener-bener geus katumpakan iblis. Tapi najan bari jeung ditu oge, hate Kalasurya teh burung ratu. Nyemponi suturah anu tareh ditaranjang teh panon melohok kana buah harigu anu ngaligdag. Atuh ti koro Kalasurya harita lok-lokan jiga nu lapar.
si Kala Surya ti burung ratu jeung hate-hatenan penisutir anu tereh tataranjang panun morohok kana buah haribu anu ngaliglag ti korok-kokan jiga anu lapar. Brek nisutirah tebak dek. Nisutirah deku ngalametkeun samping nu ampir merosot. Lengan katuhu atuh ngraweh kana beunit Wirapati dengan kencanya kelan samping nu ampir merosot da sieun lesot. Atuh buah haribu mah teu kahalangan, kapaksa we ngaliglag lelajonan ku si Kala Surya. Atuh hulu kana sayeur. Bukila bukit nongkam panas. Kaduru kudu deulean. Sorot panon jiga nu cahayaan. Wirapati agehan aing euy, ulah meakeun sia. Cek si Kala Surya jiga nu wakit, jiga nu kabawa gelo deui. Jigrah ngadukutan ka Nyi Sutira. Ari leungeunna rada ngleper ke jantung ratu beulih motah jiga nu ajo-ajolan. Dek diupi gireun Nyi Sutira. Atuh ngamak si Wirapati. Ya, bangun ladan sebelum. Nol satu sabar-sabar teuing, aya gitan piring satu aing. Dan nabe aku aing oge sia goblok. Sabar sojing mah sia. Cek si Wirapati berjeng kekerot nahan amarah. Dengan kencannya kelan suku Nyi Sutira nu teterlanjeran bae hayang lesot. Mamadu berjeng kekajat. Ngada moal nyoro dawek oga tungan sakadarek mantuan. Ngarah baju jeung sampingna tareh lesot. Tunggu dulu goblok. Hah? Tunggu dulu sia. Wah ini bisa dulu goblok. Higa sia. Nagokan sia. Atuh nuduaan teh sini pelototan. Paharang-harang terbeda pasal anjing perbutulan. Ari Nyi Sutira beki sieun. Manehna anu belajar hayang lesot. Suku neges panas we dicekal sataritna teh ku Wirapati. Akhirna Nyi Sutira beak tenaga. Awak nulis dari anu dupat putul bayu. Tapi si banget bikin ngabelaan kehormatan masih keneh nagedur. Serius. Ngocrak deui minta tulung ditarik bisa mata kotorekan. Atuh Wirapati jeung Kala Surya meeting ngarenjag katorekan leuwaseun. Raja aing daos ya. Mutung manglokan si goblok. Dicacal ge boy heg sia. Mingga ieu kelakah neuro. Itu si Surya. Si jauh goblok. Dan kegemak kesahadai sa iwa tigers aing sorangan. Hari ya aing teu kuat jeburu. Ini Ari sia kelakah neuro. Wirapati ngarontok ka Nyi Sutira nu geus teu kaya. Antun bikin kang ngajengkang ka tukang. Geus kaya harapan kana salamet. Ari si Kala Surya kapaksa mundur. Kitu gebangun anu naah pisan sieun ku batur. Ti korona ge kaciri lok-lokan. Nyi Sutira geus teu aya daya. Ngajerit oge teu bisa ti korok kelah kepeureus. Ambekan eunap tanaga leuseut. Tuntuna reuteureuh berjeng ti paprakat nahan amarah nu ngagolak jero dada. Sedengkeun pakaianna dirangsadan ku si Wirapati anu geus satengah edan katumpakan iblis nakdatullah. Tapi Allah masih keneh nangtayungan. Dina kaayaan anu sakitu uripna teu kanyahoan harita. Yo. Sebet dua panampiling nyayang dina palik pisan si Wirapati. Atuh ninga jenghok Wirapati harita jeung ngagoak. Karasa leng sirahna lieur sungut carawak teu soraan deui. Panon molotot cier beureum. Digigireun Wirapati anu ngabedega nurak cangking panonna molotot marika karot. Leungeun katuhu ngalaper pinuh ku amarah. Ret ka Kala Surya anu keur cohok bengong ngan sakilat leungeun katuhuna diayunkeun hiuk. Sebet kena kana cukang irung. Sungka si Kala Surya ge ngajungkal beuring ngalangak. Tetenjuan ranyai karoneng. Ujian sia. Ampun. Ujian. Ampun guru. Ampun. Si Kala Surya ampun-ampunan rek nyebut guru. Atuh Wirapati meninga jenghok kagetna kabina-bina. Lajar lieur-lieur ge maksakeun ngareretan majega gigireun.
Barang breh tetela gurunya nyatana ketelah Panji Ruyung teh. Wirapati nahan napas teh jantung ratu tutunggulan. Pikiran kawur bumi alam asa muter nafsu anu geus ngagugulung titali kene ayeuna terus datang na Panji Ruyung kalinya. Timbul rasa sieun jeung keun. Haok Panji Ruyung halitang ngomong, tetela ambek pisan. Iya baji. Gara Surya. Unyaon jate edan atawa Eli. Nyanyaon ngada ributan di dia. Jeung dari saha ieu. Kituna teh Panji Ruyung bari jeung ka Sutirah. Halitang ngalempreh bakat ku capek jeung luas di ongko. Awak rasa asa pasiksa urut coba ngabelaan kahormatan. Wirapati jeung Kala Surya teh ngajawab. Duanana ngan ukur silih reret. Handieu era amek jeung jengkel jadi mikirna hiji. Ngagulung winuhan dada. Baru karena mata lieur kana hulu. Asa pererat jeung nyanyautan. Lu duanana tarungkul melong kana tanuh di amparan kelakang tiara garing. Mondong aja dong guys ya. Aing perlu ku jawaban anu pasti ti sia-sia duan. Naon anu beki pilampah ku sia. Saha eta awewe nu sajana? Saha anu teu sukaeun beti paksamu? Jawab pananya aing. Panji Ruyung kakarot. Mengutna geuneuh ti besi atah meuleun. Ngadenge kitu Wirapati nu geus sieun terus cengkat talaunan deka jawab sabalakanna. Duh, punten. Sadaya-daya nyanggakeun kalepatan. Tabujuku kalepatan. Aing ngabutuhkeun jawaban ti sia. Jawab bener. Naon anu geus dibilang ku sia? Jawab ampun guru. Ampun. Abu rumah lepas. Rumah. Sia teh salah. Mumatak dapat tampilku aing ge naon tadi. Tapi aing hayang nyaho kana kalakuan sia. Naon anu ge dipigawe ku sia, ha? Jawab. Cik Panji Ruyung menitarik ngomong mati awang-awangan panon merotot burahai jer beureum. Tumilan bana naon guru? Abdi mamun sakadar bade. Ari naon tumilan? Maksud sia? Aing ngerti kana maksud sia duaan. Sia geus milampah di kalakuan jahat. Anu baru karena bakal ngaruksak aing. Tawas budan karan gitu. Sia-sia duaan wajib menang hukuman ti aing. Cek Panji Ruyung tegas. Atuh puguh Wirapati jeung Kala Surya tinggal teu ngartieun naon sababna. Abdi mah henteu guru, teu milampah kasalahan. Ngaji dong. Lagu ge henteu guru nang ge bade. Bade. Tungguin. Di mimiti aya sora awewe nu ngajerit oge. Aing geus nyaho kana udrupan geus kajadian. Ieu teh hiji kalakuan anu kacida ngacona. Sabab akibatnya bakal ngarusak kana ilmu aing. Lamun sia kumaha dimigawe di kutu patut jadi atawa di mana bae. Cakabe ilmu sia anu ge kamulik bakal cambar. Itu deui ilmu aing. Dahulu Cik Panji Ruyung berjerut rek ka muridna anu dua. Atuh Wirapati jeung Kala Surya silireret beuki kaget. Teu ngarti kana maksud omongan guruna. Oh Wirapati harita. Guru, naon bari gila guru? Da abdi mah banget teu ngartos. Sia barang guru alias belet eueuh ka nyaho. Budak sia teh nyaho ka tempat ieu. Tempat sirik sia. Ieu teh pajaratan makam atawa kuburan. Dara di jero belitan akar kiaya aya dadenger. Ieu teh kuburan Ki Jayengkara. Guru aing mah urang ngomong. Ilmu luhur tapi bakal sama lamun sia.
atawa kayo nagadabah awe lain hakna. Agawa lain pamajikanana. Komo ima dipilampah ke diri pisan sa Jawa di matang tama kana ilmu. Oke baka jadi mamala kana diri. Tak kulantaran ketiak gesnian hiji lampahan jahat. Antu bisa dihampura. Ngadengek itu irapati yang kala surya pating harulang. Lain hana pikeni sutirah kena ucap syukur alhamdulillah dina jeroning hati. Ngarasa rugina kabina-bina sabab dirina salamat teriking kirihit diri. Tekung si khasnya digadabah ku ngerapati. Kaji ajawan jagusya. Kahados guru, tanging datua cantrak, candok nungo badai. Sarua baik. Sabab ku ngajeritnya ia awewe makam gerus. Kaganggu ku soranu jejeritan kagaruah ku rampan siaduaan. Jadi rek hasirek itu jina ngagadawa eta awewe dosa masarua. Siaduaan guru menang hukuman. Cepan jirulung beri moralan kamuridna anu dua. Terus netep kanyi sutira anu eno beri jenalang ke harigu. Baju kabayana rangsa gesti bisa dipake kalawan hade. Ukur tiba nyampai mungkul. Guru. Kuda kumaha abdi tu ayuda guru. Si Wirapati nangis. Bakat usahnya bingung jeung handeueul. Kieu ayeuna jabah. Bejakeun heula ngaran eta awewe. Saha urang mana jeung anak saha? Jawab. Ayeuna gede. Ngaranna mah Nisutira. Nisutira anu kantu disanggamkeun ka guru teh. Nya ieu pisan kabogoh abdi anu direbutkeun batur teh guru. Anak saha? Kumaha guru? Anak saha? Putra Upas. Di mana? Cibeni. Coba. Nisutira syukur. Aldak dia Wirapati. Hukuman bakal ditibankeun ka siaduaan. Mu aing bisa dibatalkeun. Asal sia kudu nurutin satia kana aturan teh aing. Berarti, Bapak Guru. Abdi mah sudah turut. Cekala surya. Ari Wirapati mah celohok we hayang geura nyaho kana putusanana. Maraneh geura indi teh jeung upaya rek ngaranna ka mana bae ge. Geura beakeun ka padasaran siaduaan mana awas. Kemenang lampah juga tadi. Najan di mana bae oge. Lamun kekeh geus hayang kawo leuwih hade kawin sing bener. Dah itu putusan cikula. Minangka hukuman cikula. Namun mani duaan kumawani ngarempak kana iya aturan. Sakawi ilmu nubis di kawasa kumarane duaan bakal musnah tanpa guna. Adu saja batik itu. Mani duaan bakal menang balai gede. Lagi. Waduh menunggu. Mangga sudah tumut karena itu pelaturan. Aduh kesini guru. Sudah tumut karena amanah sariru. Yang cibatan kalimetan ilmu panemu dan pepamakan. Nabi hadir tengah jalan kami juga tadi we. Mening kawin. Jangan awe di umalamur. Aing kahadi. Gara ini. Tekudu datang di Gunung Sambung. Sabab mani duaan geus tamat guguru teh aing, tapi najan kitu ge mani duaan tetep diakukan yang murid ku aing. Lamun aya karepot dina datang, bisa datang ka aing. Lah, jung bilai. Gini jung lumaku. Tinggal gede tempat. Cepan jurulung setengah musir ka muridna anu dua cina ningkah jauh. Tapi Wirapati jeung si Kala Surya cenah kalinggit. Amur kitu we ting harulang bangun bingung. Sungkan lumampah, hoream incah, asa berat rek ngalengkahkeun suku teh. Lilaku lilapok deui Wirapati harita.
sakacapan Panjiruyung kitu Wirapati jeung Kalasurya can waka indit. Anggur kitu beting harwan bari bingung. Sungkan lumampah hoream incah asa beura terek ngalengkahkeun teh. Ngalengkahkeun suku teh nida kulila pok Wirapati harita. Upami ketutusan guru. Untuk sumangga bari desuk pisan. Nanging kumaha ari Nisutira upami kawidian masun bade dibantu ne ku abdi bade dikawin. Ulah dibawa ieu kira majono. Rek dibawa ku kula ka imah. Lumayan keur batur keung purah ngejo atawa ngalacai. Hig, geula ini jung rumahku yang kudu mikir ieu kira. Jeung deui dia moal daekeun ka mareh masya. Gaji-gaji geus reunuh. Wah burung geus boga salaki yo. Memang larotos kagungan salaki guru. Tapi abdi sangga miara anak naru asa marena we daekeun ka abdi guru. Tak itu guru. Ki aing jeung nanya. Nyaha maneh daek ka Wirapati nyai? Cek Panjiruyung barjeng heutup ka Nisutira. Merah kesuka kesudi kejelema barangga jodi gak gitu. Mending oge anterkeun ka lamur hayang ngayung jeung salaki. Kuring bang. Geuning ke daekeun budak naon teh kieu Wirapati. Yung sia geura mancog ini. Ini si jauh sia. Ulah rek kumaha mending ngaganggu deui. Aing baloba diomong lain. Sabab perunangan sakitu. Ini Panjiruyung juga anu geus teu sabar hayang keur nyingkahkeun Wirapati jeung Kalasurya anu geus milampah kelakuan salah. Wirapati teu nimba deui. Komo Kalasurya mah anggur ngahuleng semu bingung asa ditundung kudu jadi guru. Tapi hilak wilamah duanana sadar yen maranehna kudu nurut kana lupa omongan jadi guruna. Sabab lamun teu nurutnya itu bakal karasa barukarna. Atuh kelawan toloba catur duanana narantung barjeng ngaleos indit ninggalkeun Nisutira. Anu menang hese capek teh mah, menang hese capek maling teh atuh. Akhirna mah teu kapemilik. Wirapati ngarasa sedih hatena. Kedua kutiu. Wirapati jeung Kalasurya diteuteup ku Panjiruyung. Tonggongna bekelila beuki jauh tuntunan nyeles kahalangan ku kakayon anu rakep jeung jarangkung gede. Dijajakeun ku suramanuk anu teu lehat recet di sarada. Atuh Nisutira meninggam prong hatena. Asal pasti nebang buluh kacida pisan beratna. Ngan manehna jadi paur. Nah Panjiruyung teh rek niat hade atawa goreng. Nisutira ngerasa malang bisa lepas tina cangkraman meong kena ku genggaman buhaya. Gusti, aku mah ambil datuh. Nah maksana aja jaman bener-bener rek mulungan atau rek mulung muntah. Ini kena tagog jeung parumain mah bangun galak jeung telenes. Kanggo sadar, ya abdi tolongan. Nisutira sumambat beruning hatena. Barjeng tetep emok cabuk dina taneuh nangkep harigu utupan dadak nungali bilang. Ari Panjiruyung sajongjongan mah ngahurang mikir. Panon melong ka Nisutira nu kataran marci mata nandakeun sedih. Panjiruyung ngarasa watil pok nanya leuleui bangnya Yai. Saha nyai kenusanyanya. Nyaha inya Nisutira. Nya, kuring Sutira dipaling ku si Wirapati jeung Kalasurya. Kuring 2 kali dipaling terus dibawa kabur ka leuweung. Tulungan kuring teh Bapak. Kuring hayang balik dari ka lemur.
Cek Sutirah bari mencrong ka Panjiruyung, minta tulung hayang bebas, tapi harpan Sutirah ke kacumpona ari sabab, niat Panjiruyung lain kitu. Jejes teuing karunya teuing Nyai. Yang kitu mah bener-bener Nyai teh kacarang salah. Tapi wayahnya nya, Bapak moal bisa ngajajapkeun ka lembur. Naon sababna sabab Bapak magis tahun-tahun teralunta ka lemburan. Pagawean Bapak nyepi di leuweung, nyau-nyau di gunung, cacapan nipu ilmu pengaweruh. Jadi Bapak semua bisa ari kudu ngajajapkeun Nyai ka lembur mah. Wayahnya Nyai wayahnya. Sing sabar. Bapak, matu kuring tekuat ari kudu jauh ti salaki mah. Cendai kuring teh ke kakandungan bisi matak jadi mamala ka jadi abdi. Keun bae Nyai. Ulah melang ulah hariwang. Jamuannya nyaon. Bapak sanggup uruskeun gede beuteung malah. Oge sanggup ngajamin kasalamatan hidup. Moal ayana nyaon nu cumi bayu, ayeuna mah urang ka imah. Ulah cicing di dieu bisi aya mau. Cek Panjiruyung ngajak balik ka imahna. Tapi Sutirah telah ngahuleng, lantaran ngerasa bingung dah puguh keukeuh hayang balik. Bapak, kuring macan sama yang molang. Antarkeun atuh ka kuring ka lembur. Upami teu diajapkeun ku Bapak mah saya kesorangan bae. Daludang. Cek Sutirah berenjeng terus ngantung. Memeh indet memener heula baju anu geus rangsak, dipake nutupan harigu, samping oge dipagehan, bisi ngaleke netak cilaka. Ulah Nyai. Ulah kumawa nyelempang sesoranganan. Sabab dia teh loba mau jeung orai gede. Bapak mah melang bisi cilaka di jalan. Mending oge urang ka imah Bapak we heula. Da moal madakna naon sing percaya ka Bapak. Anu haat mikanya ka hijab moal. Moal rek aya niat jahat Bapak mah. Ulah disarwakeun jeung murid-murid Bapak nu dua. Apaan ku Nyai geta saksian. Bapak geus ngusir si Brapati jeung Kalasurya. Bapak teu hayang ngabogaan murid nu kitu patut. Disemet ayeuna ka hareup, sagarupa tindakan eta dua mangkluk geus lain tanggung jawab Bapak. Bapak teu hayang kaciwit kulit kabawa daging. Sabab Bapak mah lain jelema jahat. Tah kitu Nyai. Lamun atuh harita Sutirah ngahuleng. Red ka kenca, red ka katuhu, kaayaan dirinya kacidak mata keunna. Sabab sakuring bunting leuweung jeung leuweung we. Poek caneong estuning pekasieun. Sora sasatuan beuki tali kadengena. Sora manuk recet di luhur tangkal kiara. Surli menyeting kuraya nambahan lewang jeung keun. Atuh hate Sutirah teh mureng kedeui. Nu talina arek ludeung balik teh jadi sieun dan memang bisa aya mau. Lantaran Sutirah cicing bae pokri Panjiruyung ngomong kalawan leuleuy keudeuh. Nyai, nu aitu urang ka imah Bapak. Ulah ngahuleng bae teu kudu panjang mikiran. Bapak mah lain rek niat jahat geulis. Tapi rek nulungan ka Nyai ukur sakitu sangsarana. Kena eta bisi butuh ku baju jeung samping. Di imah Bapak ge robah. Moal kudu meuli yuk urang tinggi. Kawas anu kena utang. Sutirah ngalengkahkeun sukuna kalayan ati-ati jeung pasti. Ngecrek nuturkeun Panjiruyung.
Akhirnya dua analempang kelawan tenang ninggalkeun tempat anu dianggap neraka ku Sutira. Sabab didinya pisan dirina ampir cilaka. Dikengkehit diri ku Sugrapati digadabah ku Wirapati jeung Kalasurya. Di eta tempat kacida pisan jauh da ka imah Panjuruyung teh. Da buktina we kahalangan ku sapasir jeung salengkob anu bisorang halese da pugu parala jeung loba ari cucuk. Parandene kitu Nyi Sutira terus lempang nuturkeun ka Panjuruyung. Can para pamirsa, ieu carita urang tunda heula. Insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mangga di baris maluruh bagian anu ka-50 dina unggang ieu carita. Atur nuhun kumarupi perhatosanana urang kantun kasarian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.